Sanjaya Garang asli na soma Gelar na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia balad tepas Sunda di mana bae ayeuna. Wilujeng wengi para mancawar salam dunya kumaha daramang sadayana. Alhamdulillahnya upami daramang mah nuju karandel dompetna nya. Nuju baringah kayaan batina oge anu nuju ageng milik nu nembe penak jodoh atuh. Mugi-mugi we nya teras lancar teras langgeng sapertos anu dicita-citakeun. Amin ya robbal alamin. Mugi sadayana pamirsa tetep dipamarinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin. Pemirsa, aduh sononya ka Sanjaya, aduh. Urang geulieu deui dongeng Sanjaya galunggungna si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra. Ieu dongeng rekaan Wadadang Hati Bandung diserat ulang atanapi diropea deui ku Aki kumargi icalnya reksak naskahna jadi rada entet-entetannya ngupload data napi madarna mugi ngamaklumnya pemirsa bagian kasabaraha ayeuna nya ka-43 kumaha trasani lalakon urang Bandungan sasarengan ulah hilap nu teu can subscribe mangga di subscribe heula ditoel heula tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge ngasih dongeng-dongeng Aki. Parah samakna sor. Awug sareng bajigur na mangga. Kaparayun sadayana prung Lamun kami manggihan Jawara Pedang Dewa, tuluy anjeun newak manehna. Tangtuna kami moal cicingeun. Kami bakal ngayakeun tindakan pikeun ngahalangan anjeun ku sihir setan. Ceuk Bulan Sagagang, daya kasieun sanajan sirahna masih karasa nyeri nyanyautan. Gari kitu mah Kakang, ceuk ku sihir setan. Karo si pakar pantun, kieu wae. Urang baheula-heula bae manggihan Jawara Pedang Dewa. Lamun kula manggihan ti heula Jawara Pedang Dewa nya kapanggih ti heula ku kula yo. Nya bakal dibawa langsung ku kula teh ka Karaton Selat Bangkat. Tah lamun Kakang Resi anu manggihan ti heula kula bakal ngarebutna ti leungeun Kakang. Hatina anjeun tenang tangga dunia wajeng kaula Pujasera. Demi waras kahadean si Candana Sutra. Sigana kula memang kudu nanonkeun nyawa dina hal ieu. Nyurus tunjung anjeun Pujasera. Papatah nyebutkeun Kang. Cenah gajah paeh ninggalkeun belang, maung paeh ninggalkeun gading.
Manusia pae ninggalkeun hutang, ku sabab eta tah kula kudu nebus hutang kula ka Candana Sutra ku cara meureun newak jawara pedang dewa. Wus plesat kusir setan teu nyarita deui. Manehna langsung init kitu bae. Olebat gancang kawas kolebatan setan sedengkeun anu sejen ting haruleng. Hatena masing-masing ngarasa hariwang kana kasalamatanana Sanjaya Galunggung. Sigana kusir setan teh leuwih percaya kana omonganna Candana Sutra eyang resinya. Sakada ginting. Iya, cisangka manehna sabodo eta. Walon Resi Pakar pantun. Sigana ku seueuting papatah teh janten we anjeunna janten belet eyang. Pamirsa sadayana urang tenden heula lampahana rombongan Resi Pakar pantun. Ayeuna urang malikan deui medar lalakonna Sanjaya. Geus aya kana 2 poena Sanjaya teh cicing di imahna Ki Palangrengo. Sanjaya ngahaja nyiruruk di tempatna Ki Palangrengo pikeun ngubaran sobatna anu tatuparna nyaeta Heulang Samudra anu harita dikoroyok ku urang-urang Karaton Selat Bangkat. Salila 2 poe eta, pihak Ratu Candana Sutra terus neneangan Sanjaya. Sanajan Ratu Candana Sutra teh mibanda ilmu kalana iblis anu bisa nunjukkeun di mana ayana jalma anu keur diteteanganana. Ngan bae anehna salila 2 poe eta mah ilmu kalana iblis teh kawas anu poekeun. Mintul teu bisa mastikeun di mana ayana jawara pedang dewa. Mintulna ilmu kalana iblis kulantaran Sanjaya dipakekeun kalung tina akar minang. Hiji jenis akar-akaran nu aya di leuweung geledegan anu dipercaya bisa ngalinglungkeun sakur jalma anu ngalengkahanana. Nyai Sedap Malam anu makekeun eta kalung akar minang teh ka Sanjaya kusabab manehna apal kana kalemahanana ilmu kalana iblis. Salila anjeun make kalung akar minang, Ratu Candana Sutra moal bisa manggihan di mana anjeunnya muni. Cek Nyai Sedap Malam ka Sanjaya. Awewe geulis umuran 17 tahun eta urut prajurit Selat Bangkat baheulana. Tapi manehna kaluar sacara diusir ti wewengkon Selat Bangkat kusabab narima lamarana Ki Palangrengo anu umurna geus 60 tahun leuwih. Ki Palangrengo teh jalma anu teu panuju kana pamarentahanana Ratu Candana Sutra. Jadi manehna dianggap musuh pikeun pihak Karaton Selat Bangkat. Ki Palangrengo teh sobat ti guruna Heulang Samudra nyaeta Pandita Getih Geni, oge sobat guruna Sanjaya, Eyang Sora Tanpa Rupa. Nyai Sedap Malam karake cager tina tatuna urut tarung ngalawan Lantang Suritea. Salakina sorangan anu nyalametkeun dirina harita. Sigana kuring perlu indit heula Nyai, kuring terek neangan mega sagagang anu nasibna sarua jeung kuring. Harita awakna teh ngaleutikan. Kuring perlu nyalamatkeun manehna sabab manehna aya di pihak urang. Cek Sanjaya ngabejakeun paniatanana pikeun indit heula neangan mega sagagang. Namun eta paniatan anjeun, kuring mah teu bisa ngulah-ngulah. Ngan bae kuring pesen sing ati-atinya. Utamana ka wanoja geulis
Walau Nyai sedap malam, Sanjaya siri koneng ngarasa era. Kunaon Nyai nyarita kitu? Kusabab kakasepan anjeun remen pisan yen para wanoja gandrung liwung, gering nang tunggalang layung. Cek Nyai sedap malam bari panonna ngareret ka salakina anu keur ngoprek meneran palupuh. Tuluy neuteup deui ka Sanjaya bari imut ngagelenyu kareut naker. Kuring nyarankeun mah anjeun teh nyamuni bae mun rek neangan mega sagagang ge sacara rencepan bae teu kudu nyanghareupan jalma-jalma selat bangkat. Bulan kasuburan ukur 7 poe deui waktuna. Ukur 7 poe waktuna meureun 5 poe deui da ayeuna teh geus 2 poe kaliwat. Nyamuni salila 7 poe bakal alus pikeun anjeun. Niat moro anjeun bakal dibatalkeun. Sabab geus taya gunana ari geus liwat bulan kasuburanana mah. Maranehna bakal jadi awewe gabug deui sarta kudu ngadaguan datangna bulan kasuburan anu bakal datang deui 100 tahun anu bakal datang. Kuring bakal hati-hati Nyai. Diestokeun pisan sarana. Sanggeusna amitan ka Ki Palangrenggo jeung Nyai sedap malam, Sanjaya teh kencling bae init ninggalkeun imahna Ki Palangrenggo. Sanjaya nuju ka tempat urut tarungna jeung lantang suri. Pikeun neangan mega sagagang anu harita kapaclengkeun jauh. Manehna masih inget tempatna teh nyaeta di hiji lengkob anu nuju ka arah selat Bangkat. Sanjaya kokolebatan gancang pisan ngaliwatan tatangkalan. Tapi di tengah jalan lengkahna ngarandeg. Sabab panaona nempo saurang jalma ngolebat lumpat ngaliwat di hareupeunna pisan. Aing asa wauh eta jalma. Pikir Sanjaya bari panona terus nuturkeun gerakan lumpat jalma anu ngaliwat. Kunaon manehna lumpat kawas diudag setan? Naon anu nyababkeun manehna katampo sieun pisan? Leuwih hade ku aing dituturkeun heula. Aing hayang nyaho naon anu karanapan ku manehna. Kolebat Sanjaya ngolebat nuturkeun jalma anu bieu lumpat hareupeunana. Sanjaya boga maksud rek magatan eta jalma tapi hiji bayangan kaburu ngahadang jalma anu keur lumpat. Sanjaya teh gancang nyalingker nyumput di satukangeun rerungkunan anu ngajejembrung jararangkung. Nyatana anu megatan jalma nu lumpat teh tayalian Pujasera alias si kusir setan. Sanjaya mah masih ngarasa asing ka si kusir setan sabab manehna teu ngarasa wau oge karak harita nempo si kusir setan. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dari alpukahan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi tepas Sunda anu resep atanapi tos biasa gulah galeuh di Shopee mangga gulah galeuh di Shopee-na tiasa ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng Aki. Kantun klik wae salah sawios produkna nyaeta aya buku Sunda nya buku dongeng atanapi oge aya ikat atanapi kaosnya. Kantun klik salah sawiosna saparantosna lebet mah ka aplikasi Shopee-na pamirsa bebas. Bade gulah galeuh barang naon bae oge mangga sakahoyong saperyogina pamirsa nya. Ku gulah galeuhna pamirsa ka Shopee ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel.
Hatur nuhun kasadayana pamiarsa anu parantos ngarojong, anu parantos balanjanya ngalangkungan dongeng Aki. Mugi-mugi diseueurkeun diberkahkeun rezekina. Hatur nuhun Bang Rojongna. Urang keur ieu deui pamiarsa dongeng Sanjayana. Prung. Jalma anu dihadang ku si kusir setan teh saurang lalaki umuran 30 tahun. Make calana hideung sarta dibeubeur hideung manehna teu make baju tapi sakujur awakna pinuh ku tato. Jalma anu pangawakanna keker eta taya lian si Raja Tato. Masih emut ka si Raja Tato pamiarsa anu remennya mireungkeun atanapi ngadangukeun serial silat Sanjaya Galunggung mah tangtosna masih emut ka si Raja Tato. Si Raja Tato teh ngaran aslina Ogawa, asalna ti Nagri Sakura. Jawara pedang dewa pernah adu hareupan jeung si Raja Tato sawaktu melaan Resi Pakar Pantun dina perkara wanoja anakna Adipati anu ngaranna Muria Wardani alias Talaga Simpetea. Nempoleng kana dihadang ku kusir setan, Raja Tato langsung ngeureunkeun lumpatna. Leungeunna langsung ngaragamang kana perah samuraina. Panonna anu leutik sipit neuteup seukeut tapi bangun anu bingung kawas anu keur neangan nolongrang pikeun pilumpateun. Sigana Raja Tato sempet tarung jeung kusir setan. Katampo beungeutna bengep di pipi kencana sarta aya getih ngalay dina sela bibirna. Rek umat ka mana deui ha? Kusir setan katempo kalem bae kawas yang hareupan batur sorangan. Sedengan Raja Tato katempo regeng jeung hati-hati. Manehna ngalengkah ka sisi lalaunan kawas anu neneangan kasempatan pikeun narajang. Atawa meureun nyiar kasempatan pikeun kabur. Nu jelas manehna teh leuwih regeng tibatan si kusir setan. Lumpat ka mana wae oge akhirna mah anjeun teh bakal panggil jeung kaula Raja Tato. Saira hutang nyawa can dibalas anjeun bakal terus diporo ku dosa anjeun sorangan. Kalah kumaha oge incu kaula anu tiwas di leungeun anjeun tetep nungtut kaula pikeun maleskeun ka nyarina. Papatah nyebutkeun hutang beas kudu dibayar ku beas. Hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa. Wah ya hutang nyawa dibayar ku boled. Nyawa anjeun sorangan. Nu bakal jadi bayaran anak kusir setan. Ulah nyangga kuring lumpat ku sabab sieun ku anjeun. Kuring lumpat ukur neangan tempat anu lega. Eka mah ragu lawas ah. Alasan ceuk kusir setan bari nyengir. Babatan nyebutkeun, eueuh hoe akar ge jadi cenah. Eueuh kawani ngabadul ge jadi. Ulah loba nyarita. Hiat! Sentak Raja Tato katempo ambek. Ayeuna naon kahayang anjeun? Sok lakukeun. Kuring siap ngaladenan ka anjeun. Ulah gurung gusuh kitu. Urang ngabangkong we heula atunya jeung ngopi. Tembal kusir setan kawas anu ngaremehkeun pisan kalawana. Sikepna eta nyieun Raja Tato tambah amak antukna mah manehna nyabut samuraina itu tuluy miheulaan narajang. Hiu wut-wut. Samurai dibabadkeun 2 kali tapi teu manggih sasaranana. Kusir setan nyingkahan panarajang lawan ukur ku cara ngamiringkeun awakna ka kenca jeung ka katuhu. Bari sukuna mah tetep ajeg we teu ngageser saeutik ge. Ieu teh nandakeun lamun gerakan kusir setan leuwih gesit sarta leuwih gancang ti sabatan samurai musuh.
Sawaktu Raja Tato nojoskeun samurai kana beuteung kusir setan. Tungtung samurai eta ukur disingkahan ku cara melengkungkeun awak ka tukang bari saeutik ngagajleng mundur. Raja Tato maju salengkah wut manehna nojoskeun deui samuraina. Kusir setan melengkungkeun deui awakna bari saeutik ngagajleng ka tukang. Sut. Wut sut sut wut sut wut sut. Sanjaya tepi ka nungkup bibirna meh bae seuri nembok kusir setan kawas bangkong hejo. Anu aclog-aclogan mundur. Beungeut si kusir setan teh teu katampo regeng atawa salempang saeutik ge. Malah tojosan samurai eta disingkahan bari jeung cungar cengir kawas anu ngalelewe. Ngadadak Raja Tato ngulinkeun samurai leuwih sebat gerakana beuki ngagancangan bae. Hiu. Hiya! Hiya! Manehna maju bari ngulinkeun jurus samuraina hiu 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 wut 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 suk suk. Serangan ngababi buta alias ngaruntuy-runtuy ngurung si kusir setan, tapi Raja Tato teu sempat nempo lamun sabenerna mah. Kusir setan geus ngolebat pindah tempat ka satukangeun dirina dina jarak genep lengkah. Gerakan pindah nagancang pisan. Tandaning jalma anu ngaranna kusir setan eta ibanda ilmu ngahampangkeun awak anu luhur. Gerakanna meh sarua jeung gerak siluman aing. Gerentes Sanjaya bari terus pogot lalajo. Udah sibit kenaun aja deh. Nyambatan ringit atawa ngagebahan lalu teh. Kusir setan bari suruh ngaserenge. Raja Tato ngeureunkeun seranganana anu ukur ngagempur tempat kosong. Manehna tambah amek sawaktu manehna malik Raja Tato teh langsung bae ngagajleng bari ngahumbatkeun samurai narek meulah sirahna kusir setan. Hiu wut. Jekuk. Aduh. Sanjaya anu ngarasa power pisan nempo sirahna kusir setan anu beulah dianca ku samuraina Raja Tato. Sanjaya gancang meuremkeun panonna. Har, nah bet kitu itu gerak aneh. Bener-bener edan ieu jalma. Sanjaya molotot bari ngarasa heran sarta kataji. Sawaktu Sanjaya beunta deui bieu nyatana sirahna kusir setan teh masih utuh. Paleger kene. Eueuh getih atawa tatu saeutik ge malah lecet ge henteu. Tapi malah sabalikna, si Raja Tato katempo sosolontodan leuleus. Samuraina geus leupas tina caklanana. Getih ngawor-wor tina sirahna anu katempo beulah. Akhirna mah bari panonna buncelik si Raja Tato rubuh. Teu usik deui sabab nyawana langsung ngalayang ninggalkeun ragana. Sigana si kusir setan eta boga jurus aheng anu bisa mindahkeun raga sarta rasa. Sirah manehna anu dibeulah ku samurai tapi kalah ka sirah lawana anu kabeulah ku sorangan. Cicing-cicing hebat oge ilmuna. Katempona makawas anu teu boga ilmu. Gerentes Sanjaya di tempat nyamunina. Dina gayan kitu hiji bayangan beureum ngolebat gancang kahareupeun kusir setan. Kolebat kalayang jleg. Kusir setan katempo reuas meusan tapi tuluy nyerenge seuri. Saha yo? Ayo bahenolna kom kieu yo karasep kula ieu mah yo. Si orang datang da saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureu. Potonganna masih bahenol nerkom pepal. Bajeng saraseg. Leungeun kenca
ngelek boboko sedangkan lengan katuhunannya kelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Aduh eta si kusir setan ye aki-aki nurus tunjung. Cenah resep ka ibinya keheulaan ye jeung nu aki-aki kitu mah. Ih badara iding ye. Mending jajan da borong dari bogoh mah ye aki. Tah awug amis raos kadeut matak dedeyeun tah ye kukurawuna sok anyar keneh can ka mamana ieu teh karek ngindar ka belah dieu. Kamarana tuh. Mendingan sorangan. Ieu di ngajongkeng aya ge. Pamirsa sok atuh jarajan heula nya da ieu teh waktosna ka Bujang Seep sok dibarorong bahagus ka mana bahagus. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa pamirsa urang cekapkeun heula dina bagian ka 43 dina lakon Ratu Candana Sudranya. Cag urang teuneun heula dihandelem sieum gesan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng akinya. Satajan aki amit mungkur sakedap pamirsa biasanya ngabsen heula anu satia manco sarta mairan. Aya saha wae anu tos hadir di bagian ka-42 urang tinggal heulanya. Aya Kang Dani Sujata nya aya Kang Andri Pratama sa ti Bandung Jalupang Kidul sauna. Kang Mulya Muhammadna ti Ciamplas Cililin. Kang Herdi Kang Ahmad Hasan Basri nya Kang Jajang Solehudin. Di Bekasi seperti biasa Kang Asep Suherman amin hatur nuhun pidoana oge Kang Irfan Yudian Nagari. Kang Ahmad di Rengas Bandung hadir hatur nuhun. Kang Jajang Solehudin bade naros ki ari warna ungu bungur eta teh benten ki benten upami kana warna ungu teh wungu. Bungur mah dianggo kecap warna pedah getah atanapi kayu kembang atanapi yeuna tangkal bungurnya. Sebenarnya mah bungur mah nami tangkal. Kumargi di urang masuk di paripaoskeun kana model naon teh warna ganola gitu nya. Sok di paripaoskeun kana tutuwuhan gitu. Cenah warnana nu ungu gitu teh. Oh sami sareng tangkal bungur, matak sok disebat eta mah warna bungur cenah gitu. Salesna mah ungu teh upami nami warnana nya. Biasa bungur ge dianggongan salesna mah bungur mah nami tangkal bungurnya anu sok dianggo kangge parahu. Sadrasna pamirsa aya M Karim ti Rengas Bandung, Kang Nang Nurholis ti Tegal, Teteh Rokayah ti Cianjur Mekah hatur nuhun. Bid RM Sapan Manco hahai cenah tot. Katularan Mang Otongnya Kang Undaka Panyawangan oge ta aya dongeng Mang Otong hai tot hadir cenah balik dieu Ki Guru. Mangga nu resep kana dongeng Sunda tiasa nepangan atau nepi ngadangukeun dongeng Mang Otong. Di channel dongeng Mang Otongnya. Kang Ilik Majalengka oge hatur nuhun. Langgoko United ka Teh Dewi Aprianti di Mekah teh. Bagus Muklis hatur nuhun di Bogorna ke Devan RRS di Garut teh. Kang Dudi Wiguna oge Teh Yulinda Belia nya. Tasikna Kang Ade Sukarna oge nya hatur nuhun di Bandung. Jalal Pantai Pakis Kang Asep Rahmat Muhammad
Muhammad Larang Jagat ya teh Puncak Bogor. Gaisan Alip ti Garut Kang Ewon. Sabulan hiji kumaha ngadongeng sakitu Aki sabulan sabaraha kali. Sanes Aki alim remen atau napi unggal dinten pamirsa nya khususna Kang Ewon teu apal jujutanana alasanana atau napi sababna kumargi panginten ngadangkeun dongeng lagi di tuncalan sediliwatan padahal mah remen ku Aki di Pasian Terangnya diterangkeun deui oge da moal diaos ieu teh eta moal diaos moal didangukeun bagian ieu mah ku Kang Ewon ge janten naros bae kanu rencangan anu sanesnya. Urang teraskeun bae lah Kang Masbo oge hatur nuhun Kang Dedi Juhendi di Garutna hadir Kang Andri Bandar Senal hatur nuhun di Bogor. Teh Ustaz Adelit oge Kang Topik Abadi ti Kircon. Kang Ojol oge nya kumaha Kang Ojol unggal dinten hoyong mah kumaha atuh da kan teu aya naskahna oge Aki ngadadak ngadamel eta ge pami Akina kaur aya waktos kitu nya pami Akina nuju sibuk mah ku padamelan da Aki teh kedah kasab panginten nya urusan warung nya dari jalan toko pertanian oge urusan to onon Operasi Merah Putih di enten seueur kagiatannya. Hapunten bae paling 2-3 dinten sakali pami nuju Akina lowong pisan waktosna tuh digeder ku Aki ge nya ngadamel naskahna. Kang Darwis Darus, Kang Dudi Suryadi ti Metro teh kumaki tahun Aki hujan wae pugu Kang duh. Terus usum ngijih di dieu mah mulai traktor tarurun ya teh. Terus aya nu tandur panginten. Teh Linda Imut atur nuhun ti Bandungna teh Tami Malihah ya Mancomania ti Ciamis. Jawara Kopi Sakti Kang Setiabudi ti Punclut Gunung Galunggung Tasikmalaya nya atur nuhun. Tentan Ramadhani oge manco raskeun hanca sauna. Kang Prabu Arjuna ti Palihan Banjar nya atur nuhun. Kang Agus Sumantri ti Garutna Narojol Dras nyarangan Aki atur nuhun. Para mancawara nu satya ti kapungkurnya atur nuhun pisan. Sakitu panginten nu kapihatur Aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.